Ayah daki biawak. Waduh. Ayah kulit biawak di laut mana aing? Hampir. Halo. Oh, beli gajah. Aing boleh tian, bayar hutang mal. Ayeuna nuki, usin ayeuna nuki. Aku hutang 200.000 dan terus tagih bae. Siai bang, udah ayo tuh, udah iya. Iya. Halo, Mas. Ya, oke. Kamana sia? Hutang aing bayar. Sabar dulu, sabar. Hah? Sabar dulu. Hutang bakal lagi dibayar. Kuari aing hengna. Duit lagi can aya. Ini kecokot heula ku itu disaim duit aing ge dinyana. Haju urang ka ditu. Heuh, ayo. Kuari. Berangkat. Ayo. Segenon boy. Ih, gandeng. Buak tuh. Itu mas saya, Bim. Ada, Bim. Naon sih? Pegang boy. Ya. Hutang mana hutang boy? Hutang. Gedengi maing nangguan di jendol. Aing ge jendol boga utang ka aing. Mana itu nak? Gedeng, koin telepon. Boy. Mana jalan mana? Aduh. Saya bayar utangnya na yo. Boy, mau hutang kura boy. Ieu boga utang ka aing ya. Ampura. Oh, urang ge boga hutang ada. Yo. Yo, ieu ge boga utang ka aing. Aing mau hutang usin. Yo. Marah mah Jalan mana yo? Im. Ampura. Boy. Gedeng im, jendol ge boga utang ka aing. Iki boga hutang ka aing yo. Aing ngahutang ka seorang sing boga hutang di kanyana. Aduh. RT gerongun lah. RT-nya. Sugan dibayarkeun ku RT. Oh, bayar RT-nya. Ya. Sialah ribut naon sih? Ih. Kenyawanan Aing, Gus. Bicau naonnya. Telepon RT aing teu mau HP. HP telepon tuh RT teh. Umpun eta tuh tepat. Aing teu boga HP. Pabalit. Halo, Lurah, RT. Yo, teh benerkeun teh yo. Wargana yo. Gerak adik yo. Oh. Nangguan RT-nya. Udah main Sira bayar. Nyana boga hutang ka aing. Terus tenang, nanggon RT bae ulah ribut aing teu nyaona naon ieu. Kita palatal lalu jauh bae. Naon sia. Oke sininya nangguan RT. Duh, ieu budak kayak naon deh lah. Piduitin lain aing lah. Ribet dia. Mulai warga aing meuli urusan ku aing tah. Tuh RT tuh, geus sekarang ge beres ku RT tuh. Aja datang ta. Ya naon? Isin siang geus kolot. Sekalolot oge. Naon? Coba mau jelaskan ka aing. Iki teh ieu budak boga utang teh rek bayar ieu. Tahu sih ge boga hutang ka urang. Aduh, si boga hutang kanyana di. Aing kita nyantan karek duit nyana yo. Boy, mau hutang aing boy. Ayo. Teu boga naon teu nyaon. Kita mah di dieu mah. Aju, kumaha ieu kumaha? Coba pemberesin Coba ieu. pemberesin yo. Sia duitna boy. Duit aing di nyana. Duit aing diusin. Sia duit aing di sia. Duit aing boy. Oh duitan ieu. Kumaha ngabereseuna? Atuh buku. Coba dewek sebagai RT. Banyak kudu ka aing. Aja boga duit teh Pak RT. Bukan buka ke? Mau beres-beres ieu mah. Beres harus di mah. Hei. Wah. Ayo naon sih karena amat sih pas bebek parah guys ya. Kareng bae ih. Ki juragan ye, naon teh. Ieu pabelit. Ribet. Ieu boga hutang ka dieu, Duitna areuh jang mayar. Yang susah kabeh reng. Bere. Naon, Bos? Sempak sih teh bere. Tah duitna di nyana, Bos. Bere. Asa tak kan susah teh bere. Aya susah. Susah. Duit Mas. Saya boga hutang beras ya. Hei. Bu. Kecil tapi aing mah bere kenyata. Cenah aya dia kabeh 200.000 ternyata. Ya. Saya mau hutang sama Usin. Nih. Tahun gitu anjing sedep. Tah. Sia mal ka aing. Tah. Oi, Impasnya. duit. Mbasnya. Iyalah. Hei, boy. Hei, boy, mau hutang. Ih, bayar seorang boga hutang kan nyala deh. Tah.
Mantap. Mantap nih. Hup. Belum mantap-mantap sih ya. Ya. Kita duit, bungaan 50%. Ini bos. Itu sih pinjam di aing, berarti boga bunga di aing 50%. Aduh, pusing. Hei. Sedek mayar kuari apa isukan? Puyang. Puyang. Bus. Puyang. Aing usah urusan tanya. Urusan yang punya. Kamunya. Ada urusan lah. Hei. Ulah puyang-puyang. Kita duit tek bayar kuari apa isukan? 50%. Ini dari ting tadi. Ya kuari. Puyang. 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 Hei. 50% sih isukannya. Iya. Bayar ya. Insya Allah besok. PRT, wis kelar gitu namanya. Oke. Yes, balik. Ya. Ya. Balik. Kuari sianya isukan tak bayar duitnya. Ya. Aing mau ilu-ilu urusan duit mah. Puyang teh. Puyang teh. Siai kampret. Saim kunaon? Urusan hutang saim. Dia mau urusan utang piutang mah, Citra mah mungiluan. Bisa boleh. Ya. Dadah Saim. Pusing. Siai kampret.